Para mitra tuh teu karaos nyanya. Ayeuna tos nincak bagian ke-85 we para mitra, Karaman di Karang Kamulian karangan Rayi Salira. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun terutami ka wargi-wargi Mang Jaya di mana wae linggihna. Atuh para mitra anu disebat rundayan turunan teh maksudna mah kangge ieu naon teh ngudag turunan ka saha cenah nya. Ieu teh di mana ieu mimidina ieu urang gitu ya. Di indung bapa terusnya jeung sajabina. Tadi parantos kagambarkeun ngawitan urang ge nya indung jeung bapana teh boga anak teh. Ai anak boga anak namina incu boga anak ngaranna buyut para mitra. Ai buyut boga anak ngaranna bao gitu para mitra. Teras bao boga anak ngaranna udeg-udeg gitu. Teras oge udeg-udeg boga anak deui ngaranna janggah. Oke para mitra, ieu para mitra teras ieu para mitra sadaya jangga terapi cangga boga anak ngaranna jangga wareng gitu nya para mitra. Ieu dugi ka generasi jangga wareng teh dugi ka generasi ka-8. Ieu paminu ka generasi ka-15 aya namina petkuhinis namun hartos nama para mitra ieu mengudang turunan gitu. Urang teh petkuhinis bagian itu ya. Petkuhinis keluarga saha cenah gitu. Aduh ieu generasi ka-15. Mangga atuh Mang Jaya ngahaturkeun uli jeung ngadangukeun Karaman di Karang Kamulian karangan Rayi Salira dina bagian ka-85. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Carios nyambung judulna nyaeta Karaman di Karang Kamulian. Ieu dongeng para mitra karangan Rayi Salira. Ayeuna nincak bagian ke-85. Para mitra kaum dangu mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna nyaeta Karaman di Karang Kamulian. Ieu dongeng para mitra karangan Rayi Salira. Ayeuna nincak bagian ka 85. Mangga urang lajengkeun. Satuluyna Marnina ngalakonkeun perkara dirina. Mimiti papisah jeung pramuda nepikeun ka harita. Pramuda nu ngabandungan lalakon Marnina pohara gogodegna. Bari kumecrek sabab lalakon Marnina teh pinuh kasedih jeung katunggara. Hatena bisa ngarasakeun kana katunggaraan Marnina dina mangsa harita. Akang ngiring bela sungkawa kana nasib tuang raka sareng tuang rama. Akang tiasa ngaraoskeun kumaha kasedih sareng katunggara Salira Marni. Ku ayana kitu hayu ayeuna mah. Urang ngiring sareng akang, urang ngajugjug ka dulur akang di lemah Campaka. Ceuk pramuda beuki dareuda nyaritana. Kawas nu sedih ku lalakon Marnina. Sedengkeun Marnina kerung sabab tujuan pramuda sarua pisan jeung tujuan santana. Oge Santini. Atuh para mitra nyatana deuk ngajugjug cenah ka lemah Campaka. Nu ngandung harti boga kolot anu sarua. Sedengkeun Marnina kerung sabab tujuan pramuda sarua pisan cenah jeung santana Katut Santini. Kanggo Marni teu kedah ngemutan naon-naon. Mangga geura emutan ku Marni apan tadi saur Marni geyen. Marni teh teu kagungan deui jugjugeun. Sanesna ti eta apan bilih Marni kapendak sareng kajantenan sapertos tadi. Numawi hayu ayeuna mah urang ngiring we sareng akang. Urang kasepuh akang di ditu apan ti payun ge Marni teh. Kantos ka ditu sanes ceuk pramuda. Sajongjongan Marnina ngahuleng sabab dirina inget deui kana caritan ibu kuwu Karang Kamulian. Nu kawas dimurukeun ka dirina. Puguh dirina mung disebut tukang ngarebut lalaki batur. Da memang teu boga tujuan kadinya Marnina.
Kawasna Pramuda ngarti kana kerteg hate Marnina. Sabab memang Pramuda ti heula ngadenge pisan waktu ibu kuwu nyarita kitu. Nu saolah nimurukeun ka Marnina kalawan leuleuy pok Pramuda teh nyarita. Akang ngartos kana kayan Marni. Nu tangtosna ngaraos kararago. Pamenak akang mah Kange Marni teu kedah ngaraos kagok margi da kuraraosan akang. Tangtos Marni moal disaha-saha sareng moal aya kamungkinan awon we ka salira Marni. Tos ayeuna mah teu kedah seueur ting emutan. Keun kumaha akang we. Akang nu bade ngajelaskeun sanes kanten perkawis Marni. Yu ayeuna mah urang enggal ngajugjug ka lemah Campaka. Bilih kasontenan teuing ceuk Pramuda. Bari teu dijentrekeun para mitra harita ge rasa surti dirina sabab manga ngaragangan bisi Marnina kasigeung hatena. Kinten-kintenan nu araya di ditu bade nampi kitu ka abdi Kang. Muhun da abdi mangarumaoskeun atuh anak saurang penjahat ceuk Marnina ngarendahkeun diri. Ya Allah Marni. Kedah yakin we ka akang margi akang nu yakin yen nu araya di ditu moalnya kompet daunkeun ka Marni. Daapan ari sikap sareng laku perbuatan ama apa masing-masing pribadi ge. Teu tiasa dicampur adukeun. Yuk teu kedah seueur emutan naon-naon sangem akang ge margi. Eta mah ukur peraosan nyalira bungkul. Ceuk Pramuda beuki ngayakinkeun ka Marnina. Kawasna Pramuda ngarti kana maksud caritaan Pramuda. Apunten. Marnina ngarti kana maksud caritaan Pramuda. Tuluy atuh hatena leah sejamilu jang lajeng Pramuda pikeun muru ka lemah Campaka. Satuluyna duanana kebat lumampah gagancangan sabab hayang buru-buru anjeun. Sedengkeun nu keur aya di lemah Campaka harita kaayan Mama Kuwu Arya diparangin anggera dina kasakitna. Pikeun Mama Kuwu Arya diparangin atuh geus saponok pangharepan sabab nu jadi anak nyaeta Santana jeung Santini. Nu diharepkeun datang mari mawa kembang pancawarna tetela tacan jebul keneh bae. Dirina geus taya harepan hirup lila deui tur ta bisa cager deui sabihara-bihari. Sok komo pikeun ibu kuwu mah da puguh awewe nu ngarasa hariwang. Pipikiranana dirobeda wae ku sangkaan goreng. Boa-boa nu jadi salaki teh bakal ponok umur. Atawa Santana jeung Santini cilaka. Jauhna nepikeun ka hanteuna. Ibu kuwu ngaheruk bari jeung sudah dahar sudah sare. Sabab mikiran Mama Kuwu oge Santana katut Santini. Nyai, geura dahar heula ka ditu. Geuning diperhatikeun ku mama teh ti isu keneh. Hidup tacan dahar pisan. Jungka itu bising kumaonam ke Nyai. Cek Mama ajengan galung neuteup ka ibu kuwu. Engkewe Mama abdi mah tacan hoyong. Walon ibu kuwu semudu mareuda. Ih kurang hade. Ngantepkeun beuteung kitu manasina keur puasa. Panai keur teu puasa mah kudu sabiasana we. Hayu urang bareng jeung Mama sakalian. Daharna ceuk Mama galung satengah maksa. Mangga Mama ti payun abdi mangkewe sakedap deui. Walon ibu kuwu taya su banget da puguh nu jadi pamikir. Iwati nu jadi salaki jeung dua anakna nu nepi ka kiwari tacan aya beja-bejana acan. Mama ajengan galung teu nyarita deui tuluy ngaleos muru ka tempatna daharna. Dirina ge bisa ngarasakeun kana naon anu aya dina pipikiran ibu kuwu dina mangsa harita. Memang dirina ge ngarasa hariwang sabab geus leuwih ti sabulan Santana jeung Santini taya mulang-mulang. Sok padaha nurutkeun ilapat nu katarima ku dirina. Yen Santana jeung Santini baka mulang bari hasil pamaksudna. Dina kayan kitu teh kadenge di luar soran uluk salam. Puguh Mama ajengan galung curingha. Ret ka ibu kuwu pok cumarita.
Nyai itu tingali jika aya tatamu di luar. Saha dadenya? Pokna. Jung harita ibu kuwu nangtung semulungse. Tuluy moro pantohare. Moro pantohare. Ulutrak ngalaan tulak panto berai dibuka. Nu barang breh katempo dua jalma nu salila-lila ieu dianti-anti. Tayalian nyata santana jeung santini. Puguh ibu kuwu kacida bungahna nempo dua anakna marulang. Kawas geus teu kuat nahan kasono. Serenteng gabrug santini ngarangkul indung. Ibu, ya abdi ibu. Cek santini bari nangkeu pageuh ka ibu kuwu. Sedengkeun Cipanon mah ngarti murubut tina panon. Geulis, syukur hidup geus marulang. Puguh ibu teh ngarasa hariwang sabab hidup duaan taya beja taya carita. Syukur geulis syukur. Ceuk ibu kuwu bari ngusapan tonggong santini. Udamang santana nyeleuneuh tuluy harita ge sasalama. Tiluanana akhirna silih rangkul dina lawang panto. Nyacapkeun kasono nu salila ieu kapegat ku pisah sabulan deui. Aya saha nyai? Cek Mama Galung nyampeurkeun. Ai geuning paranjang umur. Dia teh keur dicaturkeun ku Mama teh geuning heug daratang. Kumaha kasep geulis calageur? Mama Galung paramitra. Sarua ngarasa bungah nempo santana jeung santini. Marulang bari dina kaayaan salamet. Alhamdulillah Mama kumaha samulihna. Cek santana bari nyeleuneuh tuluy nyolongkrong. Aya berkah mungguh lahir makasih. Cek Mama Galung bari narima dampaleungeun santana nu nyolongkrong. Mama nyangakeun sengah sungskem ti abdi Mama. Santana jeung santini pada harita teh sungkem ka Mama ajengan Galung. Syukur geulis kasep Mama teh ngarasa bunga. Bunga sabab hidup geus marulang deui. Satadina mah pipikiran teh mun teu datang 3 poe deui. Deuk disusul ku Mama teh akhir teh datang pisan. Bunga Mama teh bunga kabina-bina. Para mitra kaum dangu. Dua nana tuluy maruru ka kamar harita teh. Nu barang breh teh katempo Mama kubu Arya diparangin ngalempreh pikawatir. Gabrug santana jeung santini geus teu kuat nahan kason. Tuluy ngarangkul ka Mama kubu bari Cipanon murubut. Syukur kasep geulis. Ari sugan Mama teh hidup teh moal marulang deui. Sabab geus mulan malen bunga Mama teh anaki. Cek Mama kubu bari ngusapan sirah santana jeung santini. Hatena rada bunga tur taparoman cenghar. Punempo santana jeung santini marulang deui. Kumaha bejana perkara piubareun ama hidup teh kasep geulis? Nah hidup teh hasil atawa henteu? Cek ibu kubu tumanya pinuh rasa kahariwang. Ibu oge ama sakumaha janji abdi ti payun. Yen abdi moal wakamulang satecana hasil pamaksadan. Abdi satuhu pisan kana janji tos dilisankeun ku abdi. Sok sanaos atuh peurih sareng pait karaosna. Ayeuna abdi sareng tini wangsul dina dinten ieu. Bari hasil pamaksudan. Hasil pamaksadan ibu oge ama. Cek santana gumira. Nu bener kasep. Ibu kuwu bangun kurang percaya. Leres ibu ieu buktosna. Cek santana bari ngodok kembang pancawarna. Dina jero saku bajuna. Tuluy dikaluarkeun sarta ditembongkeun. Ibu kuwu colohok nempo eta kembang pok tumanya bari ngareret ka santana. Ieu kembang pancawarna teh pokna colohok sabab karek nempo kembang anu kitu rupana tur ta aneh katempona. Teu lepat ibu ieu pisan nu kasebat kembang pancawarna. Abdi ge ngaraos aneh margi kembang teh benten sareng kaumuman kembang sanesna. Ceuk santana deui.
Imana hidup menang nacing dongengkeun ka ibu. Panjang lalakon nama ibu. Sareng kirang-kirang na panang tayungan manten nama duka kumaha nasib abdi teh. Nanging engke didongengkeun ku abdi lalakon. Ayeuna mah enggal ieu kembang ubarkeun ka ama. Margi abdi tos hoyong ninga ama sae deui sabihara-bihara. Ceuk santana mama mangga atuh nyangakeun ieu kembang. Pokna bari ngasongkeun kembang pancawarna ka mama ajengan galung gap ku mama galung teh ditampanan bari nyarita. Syukur kasep ari hidup duaan geus hasil pamaksudan mah. Mama ge bunga kacida, bunga amarwata suta, bunga kagiri-giri. Ayeuna ieu kembang rek dipake ngubaran ramah hidup. Muga-muga kucukang lantaran ieu kembang. Allah mere cager deui ka ramah hidup. Ayeuna mah geura nyoko cai herang we kana wadah. Ceuk mamaku. Mangga mama. Saur Santini gancang tuluy ka dapur. Anu tekung silila balik deui bari mawa cai dina wadah. Mangga mama ieu caina. Pokna teh bari nuna cai hareupeun mama galung. Mama galung memeh nganclomkeun kembang pancawarna kana cai teh ngareret heula. Kasarerea kalawan pok nyarita. Ieu kembang teh ukur cukang lantaran pikeun ubar. Sabab ari nu nyageurkeun mah mutlak ukur Allah Subhanahu wa taala. Ku ayana kitu hayu urang babarengan ngadua ka Allah. Muga-muga ku disyariatan nginum ieu cai kembang. Kasakit ramah hidup teh diparengkeun cager. Hayu urang ngadua babarengan. Ceuk mama ajengan galung. Atuh geus kitu maret mama galung kana cai. Dina wadah tuluy leungeun katuhu nu nyekelan kembang pancawarna teh lalaunan dideukeutkeun kana eta cai. Sarerea nyaksian pada mencerong teu ngiceup-ngiceup kana eta kajadian. Bismillahirrahmanirrahim. Ceuk mama ajengan galung bari eta kembang teh. Dianclomkeun tuluy dilesotkeun. Aneh memang. Ari kajadian dina waktu keur digunakeun kubah margana. Barang celom eta cai teh aya warna beuki lila beuki robah. Warna nu saluyu jeung warna nu aya dina kembang. Sanggeus dirasa cukup mah tuluy kembang teh diangkat. Tuluy disimpen gigireun mama galung. Tuluy cai teh diangkat kana ku mama galung. Red ka mama kubu, pok mama galung cumarita. Kikubu, cing geura inum ieu cai. Nu muga-muga ieu cai teh aya berkah nati Allah bisa nyageurkeun kasakit anjeun. Ceuk mama kubu. Sedengkeun mama kubu teu nemalan. Anjeunna ngan saukur ku unggul. Tuluy eta cai teh diinumkeun ku mama galung. Tuluy sesana dipake ngabalur dada mamaku. Sajongjongan mah taya kajadian naon-naon. Sarerea mencrong ka mamaku bangun taya parobahan. Santana Santini oge ibu kubu papada kerung. Sabab taya parobahan sarta ngarasa cangcaya. Sabab eta kembang teh geuning taya hasiatna sakumaha nu dicaritakeun ku mama galung. Mama geuning pun lanceuk teh geuninganan kitu bae. Gacan damang-damang eta kembang teh teu aya hasiatna geuning mama. Ceuk ibu kuwu neuteub ka mama galung. Bari hatena cangcaya. Ih, sobar we, ai sagala-gala teh kudu sobar. Keun dagoan heula sakedeung. Keun urang Bandungan heula. Ceuk mama kuwu tenang nakeran anjeunna. Tekung silila sabada mama galung cumarita. Dina lebah dada mama kuwu teh katempo haseup ipis ngebul. Sarta katempo mama kuwu sengar-sengir bangunahan kanyel. Beuki lila eta haseup beuki loba turta nganelan. Sarta warna hideung kawas haseup durukan. Sedengkeun atuh dada mama kuwu katempo murupui kawas liang aya belutan.
Mama kubu gegerungan bangunahan kanyeri kacida atu luar biasa nyeri. Aduh, ampun, mama ampun. Mama nyeri, mama nyeri. Ceka mama kubu teh aduh songkol, bari nyekelan dadan. Sing tahan ki kubu, sing tahan. Tajang tanah cekelan leungeun ramah hidup. Cek mama galung bari anjeuna. Nyekelengeun mama kubu sedengkeun sabelah deui dicekelan ku Santana. Sedeng mama kubu beuki tarik adug songkolna bari gegerungan. Bangun kanyerina parna pisan. Sedengkeun haseup hideung tuluy ngepul tina dadana. Ama, kunaon ama teh? Santini bangun reuwas. Tuluy ngarangkul mamaku. Amana ya ibu, kunaon ama teh atuh? Ibu kubu rawah riwih ngarasa reuwas. Nempo mama kubu nu adug songkol. Mama geuning kieu pun lanceuk teh mama. Aduh, kuda kumaha abdi teh mama. Pokna deui bari neuteup ka mama galung. Tenang we nyai, sing tenang keun sing tenang. Da moal naon-naon ieu. Eta kabeh sabab teh ubar keur tumerap. Sing percaya ka mama. Cek mama galung tenang nakeran. Sedengkeun mama kubu beuki tarik adug songkolna. Sarta gegerunganana beuki tarik bangunahan kanyeri nu pohara. Akhirna les mama kubu teh kapaehan. Atuh jerit ibu kubu jeung Santini pating jererit. Nempom kitu teh. Atuh para mitra sabab panyangkana mah mama kubu teh maot. Gabrug Santini jeung ibu kubu ngarangkul. Ka mama kubu tuluy duanana caririk bari nyamat-nyamat mama kubu. Tenang nyai, tenang geulis, tenang. Tenang ki kubu teh teu maot tapi ukur kapiuhan. Sok geura harudang deui ulah dirangkulan kitu bisi eungapeun. Sok geura harudang kadinya harudang. Cek mama galung tuluy nyengkatkeun Santini jeung ibu kubu. Teu kudu reuwas-reuwas ki kubu teh ukur kapaehan. Keun sing tenang, keun ayeuna mah antep sina tenang heula. Yu ayeuna mah urang pindah ngariungna di patengahan. Ceuk mama galung, sedengkeun Santana jeung Santini jeung ibu kubu bangun cangcaya. Kana caritaan mama galung, pok mama galung cumarita deui. Ceuk mama ge sing percaya ka mama. Ki kubu teh kapaehan sabab lila teuing eta racun nyaliara dina sakujur uratna ki kubu. Nyaliara dina getihna ki kubu. Nu matak nepikeun ka kapaehan oge. Yu ayeuna mah urang pindah ka patengahan. Keun da moal naon-naon engke ge lilir deui. Lir ibarat nu sare hiji waktu bari sudang. Ceuk mama kubu ngayakin. Tungtungna mama galung tuluy ngaleos ka patengahan. Sedengkeun sarerea naluturkeun bari samemehna ngareret heula ka mama kubu. Nu kawas keureut sare tibra. Guk-gek sarerea dariuk di patengahan. Dina samak ret mama galung teh ka Santana pok cumarita. Santana, mama teh ngarasa panasaran. Cing caritakeun lalakon hidup duaan teh. Nepi ka hidup duaan bisa ngamilik eta kemang pancawarna. Ceuk mama galung neuteup ka Santana. Mangga mama. Mangga geura bandungan atuh ku sadayana ku mama sareng ku ibu. Ngeunaan lalakon abdi dina ngemban tugas ti salira mama teh. Para mitra anu mulia. Santana tuluy ngalalakonkeun ngeunaan pangalaman dirina jeung Santini. Imimiti maranehna duaan ari ti imahna tug nepikeun ka harita marulang deui bari mawa hasil. Ibu kubu jeung mama galung anu ngabandungan lalakon Santana teh menit ceruk-cerek. Nu tetela lalakon Santana jeung Santini pinuh ku halangan jeung rintangan. Sarta mun kurang-kurangna panang tayungan ti Allah mameureuh. Santana jeung Santini ukur balik ngaran.
Santana dina ngalalakonkeun pangalaman teh estu meuni imet taya nu dikurangan, taya nu dileuwihan. Ari Ce Pramuda, kumaha nasibna? Cek ibu kubu neuteup ka Santana. Tuh katu ibu dina leresan ieu mah abdi ge kirang terang ngeunaan Pramuda. Aduh, kumaha teuing atunya boa-boa Pramuda teh dipateni ku eta dua jin nu tangtuna ngarasa nafsu, lumeh kemang teh direbut. Eta teh lain hidup duaan teh baralik deui. Permanakeun ngeunaan Pramuda ku hidup. Cek ibuku bangun ngarasa salempang. Ka Pramuda nu ngabejakeun, ku kabejakeun harita teh keur tarung. Tarung kene jeung dua jin waktu Santana jeung Santini ari ni teh. Santana ngahuleng basa ngadenge caritan indungna sabab dirina teu bisa ngajawab. Geus ayeuna mah teu kudu dipake salempang teuing ngeunaan nasib Pramuda. Sabab kurarasaan mama Pramuda teh bisa ngungkulan eta dua jin. Sarta cek pangrasa mama Pramuda bakal mulang deui ka dieu. Dina kaayaan salamet teu kurang kitu jeung ieu. Mama galung ngagedean hate ibu kubu nu ngarasa salempang kana nasib Pramuda. Waktosna se rupina dugi ka dieu bae heula para mitra. Insyaallah urang teraskeun dina bagian ka-86. Sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga premia.